lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sakieu jaheul tah matak ge kula mah lamun numpakna naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa. Lamun ditumpahkan ku si eta mah merod. Asal endeg we geus kikian bae. Geus kikian bae malah ngomong ka baturna sia bae. Emang kunaon aing capek mah si eta. Encan nanjak encan naon aing geus kesangan. Kasiksa aing. Tah beda. Tuh gitulah. Cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk, ka hewan teu ngaberatkeun. Ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel beraten karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhannyana urut mawa babawannyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urutnya meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajeun teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyangna jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti maleta nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabarnya dengan murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kula hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala zabi ribet geus atuh kieu betul ayo ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu keubal datang ka Cirebon datang itu cuacan eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balikna nyan mikiran balikna balik dah gula dicekelan deh mah masing-masing balik nawa ada eta
pohara jasa Masya Allah karim temenang ta ilmu kitu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadeuleum capek nak karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi orang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta manji mun capek jasa enggak sia di dieu tungguan pokoknya saya balik los di tungguan di dahar mau los balik terus baik panetang arana jayomkeun teureun kan kana teh Masya Allah jeung waliwatan teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu diais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun teh ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting yana mau tungked tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah saya wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkeda ditenden meta di lawang gubug tek nyana sare beuti gudang neangan sumur turun ke handap seeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah orenganan hulu orai calangap gitu iman jadu tadi teh orenganan Masya Allah cak saya Nawawi jadi saya Nawawi teh HS diletah orai pengen ngembol cak yana teh pengen ngembol ngeun jasa orang letah orai pada eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarjana geus tinggal wala-wala tah geus. Tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg lep. Oh, Masya Allah eta. Jadi cak ora eta kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Deuk baca maka wali mah Jin batak atuh teu sieun sarajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mah neuleuh orai leutik. Oraina ge nang tangan. Wah. Oraina ge nang tangan ka urang. Urang ge lupat. Lamun upah Monggol mah. Ye cak orai teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia. Orang sujaul akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lumpat ka mana sia ayo sia Jerman tengah zakat engke tah sujail akro ye cak orang ngomong orang ge nyaun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ka mana leg-leg sia orang ngomong orang ngaleo tah eta pan urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah sakeun teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran mau tungked deui sia orang ngaleos Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alangan waliun min auliyaillah cek kurang kumaha kuari kaluaran misro
doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadhiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kandang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh di kamangpaatkeun mah geus ulah kitu tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi berarti kan aya unsur-unsur urang lepas gitu teu beres teu tentrem jeung wali mah tentrem masyaallah wirid geus ieu cenah Quran ulah saeutik mah ulah mingpang geus minggir deui bae kawalianana geus eueuh henteu ayo terus satungtung aya manfaat ngeunah nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur abeh gede daharna urang geus urang bae lempengkeun ka Allah lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah lempengkeun ka wali Allah libatkan diri aing endek hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha deui anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah wali-wali Allah syuhada di akhirat surga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor ka surga apan potongan karya ieu potongan naon ieu kredit aya di nyana bunga bank aya di nyana HP diceuli ge aya masa ka surga potongan kieu asal ieu mah gejebur kabeh ieu mah dipimpin ku si eta ngagejebur tah urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka ketika para wali Allah dek kana ka surga para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak Kangjeng stop ieu rombongan sa wali-wali Allah kaheula ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas istana geus aya bidadari geus nungguan kenikmatan geus aya tah tulungan tah ayo coba cah nu pernah nyebut ngaran maneh tangan ya Allah ya Rabbi para wali mah teu meunang syuhada mah geus ti heula ka ditu para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus ti heula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman kumaha aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah sia aing mah henteu milu ge aing mah jauh dahar sia henteu aing mah dahar ge sia mere komo mere mah tah ieu di stop ku Kangjeng para wali Allah titah neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganana eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula
tak urang mah susuganan we atuh aya di dinya. Bareng kadel. Oh iya sip cek tuan saya. Ya. Oh iya mah teh ya tah. Sangaran ya aja pendek ulang. Ada tuh. Ieu eueuh di bukuna eueuh. Ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ya. Di exit ya. Nah, urang lamun inget karija kan indah jasa. Mama enggak wae teu percaya atuh Allah saya itu jeung Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manaqibna araya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Ayo ka dieu. Urang geus aya di dinya. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia urang tentrem, di akhirat urang kabawa. Mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, ka aku muridku para wali Allah, leuwih-leuwih ku Tuan Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu urang siap zikiran babarengan. Tasbutu bi syahadati rajulain, tetap sariko dengan saksi dua lalaki. Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor, ajukeun ka kejaksaan. Sidang. Ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli, saksi khusus, jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling. Kudu aya dua saksi, saksina kudu lalaki dua, teu bisa selain lalaki. Geus puguh sahibul wilayah. Sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara, anu bakal mutuskeun hukum, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat, haram milih awewe. Waduh, cenah kamari di umroh kan. Umroh tinggal umroh. Geus. Haram teu beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan. Kan pemerintah di antarana lamun aya awewe henteu boga wali. Walina maot kan hakim. Sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek. Kalau cewek tidak bisa. Makanya anu kamari milih atut, ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho ditakrib bae ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu geus pangleutik ka kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik. Nomor kedua kudu ulah nu edan. Nomor katilu kudu adalah. Nomor kaopat kudu huriyah, sifat merdeka. Oge kudu zukuroh, sifat lalaki. La tasihu wilayah, la tasihul wilayah min imratin, sah ngajenengkeun wilayah di awewe. Mata kula teu kaharti kiai teh haju milih, jangan ngomong deh, ieu mah imam lain imam salat dak, ieu mah imam nagara, teu naon teu meunang mah imam salat. Ngajina sia mah bari peureum meureun, mun teu kai ngaji beuntak, ulah peureum, badem kotok meunang geus. Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang we ku ceulik ulah. Kiai kulon ngaromong, iya tuh aja imam nagara, lain imam sholat itu mana imam sholat, imam negara betul tanah, ngaji ada tangga mana, aneh.
Jadi ulah osok nganabrak hukum. Padahal menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai tiga tuh larang. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasi nanya milih awewe. Ih, sok ararente. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tuh dia mah kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kaje nunggus banggeus ka hareupna ulah. Abis salamat urang. Ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor. Tapi urang teh kanarakan naudzubillah bidzalik. Naon ngeunahna mobil, motor aya di akhirat dipanggang. Ih. Haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abi mah milih atut. Kita kusa, ifudoli. Enggak tadi narantena hiji jadi 3. Ayo sia. Sakadar urang teh supaya salam di akhirat teh. Teu beunang saksi bae ge teu beunang awewe kudu lalaki. Atau komo lu mutuskan masalah, komo lu ngageugeul ulah jeung kudu al-islamu beragama Islam haram ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna ieu mah kiai kok aneh ngajenengkeun pamimpin kok kafir muslim haram. Jadi lamun teh manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali ya demokrasina haram. Sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah. Tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab ka ditu mah kan kamaslahatan aya politik mah. Tapi ulah salah aturan-aturanana. Ieu mah kaje ieu mah kafir. Kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik. Engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab nu rada gede mah bau pohara ieu mah ditakrib dan tugas aya da kumaha sakitu leutikna atas butuh jeung tetep sariqah Zaid didakwa bahwa Zaid maling, kemudian di sidang interogasi proses ku jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling 2 saksi-saksina 2 lalaki. Zaid ya atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor. Betul? Tidak, Pak. Barang buktinya ada. Dan pelapornya adalah ada. Dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong. 2 saksi. Saksi ada. Yang ini namanya Muhammad, yang ini Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Pak Ahmad? Ya. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong? Sangat. Jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor? Jam 12 siang, Pak. Siang? Ya. Siang. Betul. Muhammad? Ya. Kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor? Betul. Jam berapa? Jam 12, Pak. Sarua saksi nu pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12. Tetep wari Zaid tudingan maling da ditetepkeun berarti bener ketok palu. Setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh 2 saksi Ahmad Muhammad. Barang bukti telah ada, maka per detik ini, jam ini, hari ini, engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor. Tok palu.
trok trok trok. Geus dek hau dek henteu. Maka putusannya setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab, dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan. Langsung pandian bawa katihang atau bawa kameja belah ditu. Langsung kieu potong boga algojo. Allahu akbar, Allahu akbar. Emangna korban. Langsung ceker katuh. Gitulah aturan Islam. Lamun ieu dilaksanakeun, wah geus mantep jasa geus. Moal aya timbul mulang maling malah. Di Indonesia Mas. Pohara ya. Kurang nyaritakeun tentang maling, nyatut, korupsi, ambalaya. Dihandap nyatut. Rada gede maling, di luhur korupsi. Ya pada bae. Iku mah bahasane yang beda-beda ge. Motifnya iku pada. Iya. Emang sira saking di Krojo. Ya wis lah tuh. Saking krojo mah wis ya ngajine ya wis ya. Ya sambung maning ke ya yang ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus lurus Imam Abu Yazid kieu besilah. Kabeh lain leueuh iman Abu Yazid. Sekian aja heuh. Tah, watak ge. Kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu. Sebab naon? Kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula. Masyaallah. Nu mantak hewan teh harayang. Harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa. Lamun ditumpakkan ku si eta mah merod. Asal endeg geus kikian bae. Geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae. Emang kuna aing capek mah si eta. Encan nanjak encan naon aing geus kesangan. Kasiksa aing. Tak beda. Tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk, ka hewan teu berat. Ka hewan teu berat, naik kuda, naik himar emangnya nempel teu berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya. Gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah. Beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawannya haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana meuli rokok boleh lauk, boleh naon candat can kataur datang ka ayeuna. Pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya dua hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran tapi nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajen teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang. Idza dzukiratil auliya nazalatis sakinah. Di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang. Boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami, Abu Bakar Shibli, Bahauddin An-Naqsyabandi,
dan lain-lain siri sikti mereka nugus jelas tabah bu non gitu ngaranna kutub kurang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten